ibadah nupang hebatna puasa tarwiyah jeung Arafah lamun lebaran Arbo berarti Salasa jeung Senin tarwiyah Salasa Arafah babacaanana eueuh deui nu utama-utamana dina tarwiyah jeung Arafah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabaraha cenah Kiai? 10.000. Tuh, bos sia mah. Mending ngajang heula kitu heran ning mah. Tasbih jang naon teh tasbih. Ya Allah dibawa bae dipake henteu. Aya jelema gucrek bae eueuh bae digantungkeun. Mending dijual teh tasbih kos kitu mah. Maya 10.000 setik sebenarnya. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku ta. Eta la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa qadir 10.000 tambah kulhu 100.000. Heran lu dibere kos gitu teh. Hendahan dikira ibadahna tuh 100.000 masa itu Masya Allah karim 100.000 mah ya Allah ya aidahar 3 piring titah maca kulhu 100.000 eungap teu akur jeung dahar nah 100.000 cenah Kiai atuh ulah 100.000 teuing bisa 10.000 ngan engke ka sorgana di lawang teu asup ka jero pilih bae teh 100.000 ka jero tapi lamun 10.000 di lawang lamun 5.000 di luarin lawang nah alas dibuka mah dibuka lawang ngan di luar asal deuk asup malaikat ridwan teu beunang asal deuk asup teu beunang makanya gak dulu, loba bidadari, aduh, lu nanyakan nyana, kudu ane kuda temenang, maca kulhu nangan 5.000, lamun 1.000 cenah Kiai, 1.000 mangan angin sorga doang kambeur, sengit, cakna ya sengit, lawang nutup, lawang sorga nage nutup, tuh siapa di gitu-gitu kita tuh bae, mualah, kudu 100.000 macam. Cangkel ya Allah ya Rabbi geus tambah samenangna bae nu penting mah ikhlas ulah 3 teuing bae aing ikhlas dengan 3 ceker oh budak ai dahar nginum loba ai maca la ilaha illallah dazagan 3 ieu aing ikhlas dengan sakitu opat gak aing mah geus teu ikhlas. Gitulah mun nanya babacaanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir atuh tikuari masalah di ayeuna geus masalah kulhuna mun bisa ja 100.000 jadi atakah maksudnya doa urang bari ngadoa Allahumma inni qad qara'tu suratal ikhlas mi'ata alfi marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma ja'alha ataqatan li minan nar wa fidaan li minan nar wa salamatan li minan nar. Tah doa nu pangpendekna tah doa atakah teh nu pangpendekna sakitu tah. Ya Allah abdi maca kulhu 100.000 Gusti Maha Uninga kana pamaksudan abdi jadikeunlah Gusti kulhu 100.000 teh sebagai kemerdekaan sebagai tebusan tina neraka jeung kasalamatan tina neraka. Masyaallah 100.000 sehingga Kangjeng Nabi nyarita saha jelema maca kulhu 100.000 haram awakna di neraka.
Masya Allah masih keneh nawar keneh baik nawar keneh baik ya Allah ya Rabbi teu kabita eta diharamkeun ka neraka henteu kieu ye bo mantep amat ya gas bebeja ka pamajikanna ka anakna mana bahasa baheula tak mana tah ya ini mama murigak buling mah ngadenge mama hatungeunhan mana tah asa zaman baheula aya naon bapana baheula bau mama aya ge bapana mana nah ulah diganggu nya nek naon emang dik ibadah hasil ngaji mingguan kita maca kulhu bejakeun ka anak ka incu abah ulah diganggu deuk di kamar ya deuk disiapkeun ulah ini tah geus jang dapur tah duit tah naon tah oh woi mantep abah sia tuh coba kayaknya coba aing mah neuleuh coba kekuatanna sabaraha jam coba bebeja pamajikanna ge anakna incu abah sia keur ibadah kayaknya coba lamun nyana keluar sajam 2 jam urang surakan kutilok-tilokna berarti eta kutilok-tilokna geus diancam we ku pamajikanna nah mamparkeun sajadah urang aing nyaho coba awak ge pokona 100.000 can nyahoun cek nyana teu pegel meureun ai urang mah ai nu geus biasa mah kan bisa nguji ieu mah sajam teh menang sekian sajam menang sekian geus kauji berarti kan sekian jamun sekian ke istirahat anu osok mah per jam teh geus nyawa sajam pasti urangna sekian sabaraha cenah kieu teh rahasia tuh engke bae ente coba rasakeun ulah sok nanyakeun ka aing coba you nanyakeun ka aing teh akur deui tah urang bapana geus kocrek kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu japegel orangana abo ieu hanas geus steril kamar ieu menang sajam teh kaluar tuh kan cak aing ge naon tuh abah sia nyolonong kudu nekat urang nyaho coba buatkeun urang insyaallah lamun himmah urang tinggi sakumaha cek Kangjeng Nabi saha jelema man qara'a surat al-ikhlas jelema nu maca kulhu 100.000 masyaallah haramahullah Allah ngaharamkeun kana jasadna tina neraka kabita jadilah ataka geus babacaanana naon kitu ngaranna doana nu tadi tah cenah hese teh kieu doana atuh sia mana naon ge hese bae ieu jam mondok teu sakolah henteu itu pasti hese geus pake bahasa urang bae tama doa ieu Allahumma inni qad qara'tu surat al-ikhlas 100,000 marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma bas bajang batur Allahumma ja'alha sawabaha Allahumma ja'alha ataqatan li Allahumma ja'al sawabaha bisa Allahumma ja'alha taqatan li fidaan li minan nar geus bae urang mah make bahasa urang ya Allah ya Rabbi abdi maca surat kulhu 100.000 ku Gusti mudah-mudahan ieu kulhu abdi dijadikeun kasalamatan tebusan jeung ngajadikeun ataka kemerdekaan tina neraka beres geus tah sok geus kitu tah ulah kieu bae macana mangan ge 1.000 di aku 100.000 Allah makan nyahoun Allah waca 1.000 geus ya geus berat 100.000 padahal kan 1.000 nah ieu mah tetep dikanarakakeun ngan sadengkul lah ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita gedena jeung luhurna jeung agungna poe Arafah sok digarunakeun bagi jelema-jelema di luar Arafah etalah maca ataka di ditu ge sarua di Arafah ge babacana eta la ilaha illallah daula syarika lahu kulhu jeung doa-doa nu khusus geus urang maca eta ya ieu mah beusi nanyakeun maca naon sih kiai eta tah babacaanana nu tadi insyaallah
urang kabehan ke siap maca eta nyaho cenah kieu dicoba kurang dicoba tuh hiji nomor kaduana eueuh deui dina poe lebaran ibadah nu paling luar biasa ialah kurban saminu dhuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam lintuhan ku aranjeun kabeh dhuhayakum kurban-kurban aranjeun kabeh fa innaha matayakum lantaran korban teh bakal jadi kendaraan matayakum yaumal qiyam engke urang bakal aya kiamat sanggeus kiamat bakal aya ba'ats teh dihudangkeun ti kuburan masing-masing digiring hasru ka mahsyar mauqif ngaranna tempat mauqif teh aqsa lamun haud Kangjeng Nabi mimbar Kangjeng lamun raudhah min riyadil jinan raudhah Kangjeng nyaritakeun baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah masyaallah jelema nu geus ka raudhah berarti geus cicing di patamanan sorga nah mimbar adalah haud Kangjeng ketika ahli-ahli neraka anu aya imana mukmin ngan ka neraka geheng ditanya kasih geheng amat emang kunaon tas di neraka amos yang ni geheng kita emang buka penyakit tahun keur di dunia na kredit tah ieu nah dekat surga kan geheng tuh bagus diseseh di haud Kangjeng eta mimbar Kangjeng teh eta teh penetapan haud Kangjeng dek nyebrang ka raudhah min riyadil jinan atuh kudu kuku cuprakan heula di haud Kangjeng Nabi eta ulah-ulah anu tas di neraka anu baragus ge nu baragus tetep bae mandi heula ngarinum heula di bangawan di belumbang di haud Kangjeng Nabi sahabat naros ya Rasulullah pan meureun jelema teh jutaan haju eta panyiukna besi kula teu kabagian aya beta sahabat teh nu ngomong besi teu kabagian meureun ngarasa lemah nyana cak Kangjeng Nabi deuleu kaluhur bintang tah beutik beureun nyana tanahnya bintang loban teu tah loba cenah Kangjeng atuh renyek kitu tah panyiukna di haud kula leuwih loba tibatan bintang di langit wah caknya lain kitu onam ngeunaheun mah Kangjeng teh naik kos kitu mah masyaallah tah siku aya bae jelema kasieunaan segala panyiuk maning mawa bae di dieu atuh da ieu aya sahabat nu nanya kitu kan bagus untung artina jadinya ahokan urang mun cacak-cacak sahabat teu nanya urang teu nyaho bo orenganan panyiukna leuwih loba tibatan bintang di langit masyaallah karim nah ieu urang dibahas teh dihudangkeun ti kubur urang masing-masing ti kubur urang di nagara urang kalaluar kos toget brek jadi jelema digiring hasru ngaranna ka mahsyar tempat kumpul mauqif deuk dihisab ayana pas di Masjidil Aqsa Yerusalem eta kan urang leumpang ti dieu ka ditu mangka ding panon poe ngan sakieu panas luar biasa laleumpang kan di negara masing-masing Indonesia Malaysia Thailand kabeh menuju mahsyar ya Allah ya Rabbi mana panon poe deui handap biasa nu mantak kesangan Kangjeng Nabi di Bukhari nyaritakeun kesangna aya anu sadampal aya nu satuur nu sacangkeng aya nu sabeung aya nu liput kesang masing-masing ya Allah ya Rabbi tah aya anu disadiekeun kendaraan mantep
Urang dieu uzalaya urang Balaraja. Oh, batur bala leumpangnya nama naik kendaraan. Ya Allah, hei. Sia bisa kendaraan, aing mah korban cak ada baheula. Ngantak ieu kan leutik amat ieu mah. Alah, ieu mah Karimun ieu mah mobil Karimun. Leutik. Mobil Karimun leutik ieu mah. Ya Allah, baheula aing bejawa leutik cak kana ieu. Mobil Karimun. Aduh, mobil Karimun mah di tol ge kaliwatan bae mah. Kaliwatan bae. Jadi geus ngap-ngapan sakikituna doang. Kan lumayan kan, ai berangkat naik Karimun geus datang lah jana ka ditu. Mangka deui teu bisa milu kadinya. Tatanggana milu teu bisa cenah ieu mah. Kendaraan aing sorangan ieu mah. Tah, kecuali bus. War. Eta ge tujuaneun. Eta mah keboplen. Lah ieu keur carita. Masya Allah kari. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Nu bakal jadi kendaraan urang. Atuh jang urang boga duit urang beulikeun ka kendaraan jang di akhirat. Gas. Meuli kebo aing mah hiji tan gede. Tujuanan aing mah saurang bae. Jang aing ge. Atuh karosong eta korsina ngah engke sugan aya jahe di akhirat. Amba. Sia mah macem-macem pikiran teh ngeres jasa. Segala ngajak batu. Lah iyalah. Nu lintu nu gede jeung ulah boga pikiran hayang hatena. Segala hayang kalilipan anggas. Besingke di akhirat kempes naon bang. Udah geurgeunah-geunah kempes mana. Nya Karimun nya kempes mah kunaon keur ieuna aing hayang hatena cek ngana teh eta. Aduh, jadi kurang lepas. Tungtung mah kempes bae pantah. Aduh, didorong-dorong oge. Nah, iyalah ieu keur carita nya jadi kendaraan. Nah, atuh naon salahna urang kuari duit boga aju urang ge bakal maot. Kangjeng Nabi nyarita model kos kitu, urang percaya ka ucapan Kangjeng Nabi langsung geus urang balikan bigan bak geus ulah sok sagala kulitna jang aing celina segala hate lah geus teu kudu mun hayang-hayang teuing mah meuli urang mah di nu sejen untuk ka pasar atawa nu sejen ieu eta korban aing mah teu hayang tapi korban si aing hayang ye aing teh batena naon ngan atuh aduh pohara mah teh si budak henteu teh rasa ulah korbannya na bae lamun korban wajib korban sunah mah meunang tetep nya nu bagus mah lepaskeun geus ulah nah ieu mah keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah. La yanalallahu luhuma wala dimaluhum wala dimahu walakin narut taqwa ya narut. Atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah taqwana nurutna urang ka Allah. Allah mah teu perlu daging, teu perlu getih, teu perlu hewan. Nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ka Allah taqwana. Fakir miskin masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad tetapi horeng Allah mah nilikna taqwa urang nurutna ka Allah. Cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ieu boga duit. Aju jadi korban teh endek meuli 5 di dia kebo di ditu kebo di pokokna teh pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh meunang tante ieu atuh meunang jasa geus pokona mah satahun 5 dek embe tah dek kebo kula mah geus kitu bae tah dasarna loba jasa duit masalah kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ieu nu tadi mah boga jasa nu kuari mah teu boga jasa hayang mah hayangan teu boga kuat cenah kieu masalah kotok atawa soang meunang ieu teu boga mah
teu boga mah soang ge masalah aya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cenah kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sanggeus dikulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeunna ka numpang susahna nya mikir numpang susahna aja aing itu mah saya akan ku sia guys ngomong-ngomong teh si budak itu pada korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun di aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu boga aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotok nanya boga hiji-hijina kemudian kunya ada dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kabeuli embe teu kabeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikin gaji pendek ya mah dia nah dia aing korban ya bener sih ya aing mah kudu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pendek mencit barang isukna teh anu neangan kotok leungit cenah kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pendek ah iya nya langsung nelpon polisi teh tungtung lama gara-gara kotok haji pendek ngerem di penjara maling kotor aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habek nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa inna matayakum yaumal qiyam beuh bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan masyaallah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aja teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah di negara masing-masing berangkat ka mauqif Allah Karim renungkeun ku urang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak ku Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb nah persiapkeun ku urang ku hari amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kebenaran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin dah masjid masyaallah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablegkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana tuh kudu jelas kudu nu bener supaya nambah ilmu tur yakin nu tadi teu nyaho jadi nyaho nu geus nyaho jadi tambah nyaho tur tambah yakin ulah ngolembar ari can meujeuhna mah ulah wakadawa cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran bi ra'yi bal yatabawa maq'adahu minan nar masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada nabi teh sasar baheula mah cenah letik nama nabi teh sasar sakeuna teh dolan kagedekeun karak pahada je budak
dibawakan pedang mah budak ulah-ulah juku sorangan di tafsiran urang ge aya tafsir Jalalain aya tafsir Munir aya tafsir Fakhrul Razi aya tafsir Ahkam itu lah macana ge urang lalauna ni mah tafsir bolak-balik urang keke mantak kudu diajikeun ge kabeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanad-sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya ku ari mah asal naon kitu ngocoprak bae teh sing hade nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arpah Kangjeng Nabi mah arpah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi atuh terus haji wada pupus teh mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa jeung kulhu geus atuh itu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae mah sabisa abdi jeung sakuat abdi sakieu tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakieu ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga bu saya mah kos ngomong ka kolot bae kuat abdi mah geus lain lalagaan geus waduh puyang abdi puyang tetep sakieu ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah aya beneran mah teu kuatna tuh ya nah kemudian lebaran Rabu kemudian aya tasrek Rebo Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu tasrek tah eta teh mun teu boga poe lebaran poe tasrek masih kene poe tanggal 10 can boga duit tah 11 can boga duit kene urang masih kene dagang teh ngumpul kene bae ya nah tanggal 12 can boga duit kene bae tanggal 13 asar boga duit masyaallah masih kene datang ke maghrib tanggal 13 nah 14 itu 11 13 tanggal 10 11 12 13 berarti kan lamun rebo Kemis juga Sabtu asar karena boga duit nah korban geus urang deui tanggal 13 datang ke maghrib eta beakna sakitu ulah haju tanggal penting masih kene korban be tanggal 14 yang karek boga korban ai jadi mah atuh jadi be sodako mangan teu jadi korban okos anu malang jumroh teh dongengna kiai cenah cak batur lobaan jakula mah saetikan jumroh teh ngan baris kula bae cenah usah saha sia jumrohna tanggal sabar tanggal 14 atuh engke bae sia mah batur barali ka Indonesia sia karek jumroh usah saha cak teh sepi atuh baegan sepi jak kabehan ge geus ka Mekah kunaon sia jumroh aya teh nu bebeja ka kula jadi sia tanggal sabaraha jumrohna pokona mah sepi lah cenah kieu usah saha setan ge eueuh ai ditanya-tanya teh tanggal 14 masyaallah isi budakna naonan aya teh jelema nu jumrohna terakhir seperti eta diajak ku ketua kepala anak nanyakeun masalah kuat cedek kita lah ulah nanyakeun masalah lah pokona mah sia mah pokona mah sepi bae geus sakitu bae geus loba-loba masalah dina haji mah urusan jumroh urusan nafar urusan napar ya terutama ya napar awal tanggal 12
eta teh kudu ba'da zawal teh ba'da zuhur nu mantak aya bahasa lamun berangkat napar awal ka magriban di jalan wajib balik deui ka Mina teu bisa dilanjut geus naparna oper ka napar sani ka magriban teh mungkin berangkat nyana ka sorean atau macet cara nu taun mana tah aya napar awal ba'da zawal macet nelpon ka kula balik deui tah nurutnya nama nurut balik deui oper ka napar sani ku ari makan napar awal teh berangkatna isuk-isuk tah berangkat tah hampir 90% berangkat isuk-isuk atuh pan eta tah naon karang-karana jumroh nu poe eta encan pan jumroh teh ba'da zawal encan jadi geus jumrohna iraha keur peuting atawa tadi isuk-isuk eta mah nu kamari bisa dilaksanakeun peuting bisa dilaksanakeun isuk-isuk nu kamari bisa dilaksanakeun isuk-isuk ai nu poe eta mah kan dibukana ge zawal hararimeng tadi dinya harimeng mantak teu henteu jumroh tah nu poe eta jelema sanajana parsani ba'da zawal kan lain isuk-isuk berangkatnya isuk-isuk atuh teu jumroh mantak namun rapih mah coba ge namun rapih urang na parsani ge ba'da zawal ribuan manusia jutaan manusia kakarak berangkat urang ba'da zawal nunggu zawal beres zawal di mancanagara jumroh balik geus teh wae napar sani mande ka magrib teh napar awal sakitu geus dibejaan ge urang dina ngaji tetep be ngarah ngeundahna loba masalah tadi dina haji mah kos kararitu ait loba tapi nu nurut mengaji urang Madura nanyakeun urang seberang nanyakeun dibejakeun kitu-kitu iya nurut aya teh nurut urang kronjo nurut tah pimpinanana nanya ka kula ki dek napar sani kula mah terus nanyakeun cara-cara nuturkeun teh urang kronjo mah tah nuturkeun we wong kronjo mah gampang ge we lah iya nurut ya barang teh jeung kula tanyana nuturkeun napar sani ba'da zawal selesai di kan kumu asasahna kita isuk-isuk bae berangkat isuk-isuk di mobilan kabeh kan nyana korupsi tah pagawe muasasah teh mun berangkat isuk-isuk kan teu kudu ngajamu poe eta lamun nyana boga jamaahna misalnya 1000 atuh pan 1000 catering kan lumayan eta teh urusanana korupsi bae di mamana ge kos karar itu bae urusanana ceuhil malulu kula ge titah balik kula teh kula teh malah disiksieun cek nyana teh cek ketua muasasana mun cek ngomong urang lamun keukeuh bae dek napar sani kemudian ba'da zawal kami henteu tanggung jawab mobil jeung catering cek kula teh hakan ku sia tah mobil bus catering los legleg ku sia cak hate henteu teh dikitukeun mah nyaing ngomong kitu nya keur ibadah ngan hate we henteu lah dek di mobilan dek henteu kami geus siap dek di jamu dek henteu kami geus siap gana bingungan kieu be haneng bekas ku bade etek hatina nu sejen makan geus baralik teh isuk-isuk 3 rombongan ti dieu teh moal ceukna moal dibere mobil kajeun mobil mah ambalaya loba kami nyewa sorangan mal dibere catering cek nya kajeun kami mah biasa puasa budak sombong teh si eta tah masyaallah sidang deui urusan kos kitu bae ge sidang malulu tapi kulantaran keukeuh akhirnya datanglah orang Arabna asli nu bogana melu masyaallah aslina mah kos kieu munggah haji teh cak nyana didareulekeun teh ku pagaweuna urang Arabna langsung melu ka kula ceurik nyana ge rimbasak sabarna mah munggah haji mah nu asli mah kos kieu tuh tolol teh coba pan aya nu sejen di Tabarali pan beureunan kerja sama jeung nyana eta eta urang Arab eta kos kitu akhirna mah di mobilan cateringna ge nu biasa boga hiji 3 saurang aya geus nu batur di kajana-nyanakeun hakan ku sia teh pendir kabeh geus atuh nya biasa merkat atuh binu awakna ku berkah teu kadahar tunggu bawa teu kadahar da ieu lah
haji seperti eta. Tetep korupsi dan lain dan sebagainya. Lamun teu boga ilmu cilaka. Aduh, masya Allah kan. Nah, ieu urang boga tanggal 11, hiji 12 sampai 13. Nah, sampai 13 maghrib penting disebut. Seperti etalah ibadah urang dina minggu-minggu ieu. Mingguna ta minggu urang tas tasrek libur. Suasana lebaran. Minggu libur. Diliburkeun bae teh libur. Pokoknya libur bae tangge. Lain ti minggu ieu tuh sia matu kitu. Libur. Malam urang Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Libur tah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumatna haul ibu. Malam Jumat haul ibu. Jadi urang Rebo na lebaran, Rebo Kamis, Jumat 10 hari. Ya 10 hari kudu da malam Rebo lantaran musyawarah jeung ahli dapur. Kudu nama malam Rebo. Ya cek ahli dapur malam Jumat bae cenah ka haji kabeh ge malam Jumat bae. Emang kunaon? Mali bejakeun lah rahasia nama. Rahasia naon mali bejakeun mantak malam Jumat mali bejakeun. Henteu cenah bejakeun we. Patali jeung adik-adik kabeh ieu kan ka Mekah. Jadi biasa osok itu tahlil malam Jumat. Dah jadi berarti disakalikeun. Oh, kos kitu urusanna. Oke deh. Oh, salah dah. Jadi malam minggu malam minggu na libur, malam Jumatna haul ibu, malam Jumatna haul ibu. Mingguna deui karak ngaji. Jadi aya liburan tetep. Sebab ieu suasana lebaran. Tah kitu informasina. Geus minggu hareupna Rebo urang lebaran, abeh ibadahna urang sono. Lebaran sono orang teh kemudian tasrekna sing ade poe lebaran sampai tasrek ulah puasa haram sajeun resep jasa puasa ge haram ieu mah di bulan-bulan biasa teu puasa tasrek puasa hayang kalem jasa burung ulah haram coba puasa aja na mingguna libur malam Jumatna haul ibu mingguna deui karak ngaji deui. Etalah informasi seputar lebaran.